Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Cica Lilis Lestari ti kelas 11 IPA genep. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ti payun urang sami-sami panjatkeun puji sinareung syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana dina dinten ieu urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwah salam mugia teras kalimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, oge ka urang salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru nu kusimkuring dipihormat, sareng sadaya rerencangan nu kusimkuring dipika asih. Nyuhunkeun waktosna kanggo simkuring nepikeun ieu biantara dina raraga paturaitineng kelas 12. Henteu karaos parantos 3 taun urang aya di sakola ieu. Cunduk waktu anu rahayu ninggang mangsa anu sampurna nitih wanci anu mustari urang sadaya papisah ti sakola ieu. Teu hilap kuring ngawakilan rerencangan sadayana ngahaturkeun rewu nuhun nu laksa keti kabingahan ka Bapak Ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka simkuring loba hal. Seueur pisan paninengan di ieu sakola, simkuring neangan ilmu pangawuruh anu ku Bapak Ibu guru tos didugikeun ka simkuring mugia tiasa dimanfaatkeun kanu hal positif, kanu agama, nusa oge bangsa. Sareng mugia amal kasayan manah ibu miwah bapa kenging walesan ti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap oge ka adi-adi anu masih diajar di ieu sakola, diajar sing soson-soson ulah katinggaleun kusabab katinggaleun hiji pasti katinggaleun sagalana. Pamungkas simkuring sareng rerencangan neda pidoana ka Bapak Ibu guru mugia tiasa ngalajengkeun ka sakola anu langkung luhur. Satiluhur saucap rambut tihandap saucap dampal, mung sakitu anu kusimkuring dipika hatur. Mugia naon wae anu tadi kusimkuring didugikeun tiasa aya mangpaatna. Agung cukup lumur jembar pangampura tina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.